Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekrebar YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satu humanco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carepon tina majalah Mangle tahun 1860 nomor 28. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna Teu Aya Nu Wani, ieu yasana Bapak Narayana. Alhamdulillah pamirsanya tadi siang penten urang alhamdulillah sami sasarengan tos ngalaksanakeun salah sawios pasunatan urang nyaeta netepan sunat Idul Adha. Duh, panginten ayeuna teh nya bari manco teh mudah-mudahan wae atuh aya nu bari ngagebar sate, opor, segala rupi wae panginten pamirsanya. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Kakara pukul 5 oge kampung Cikeusik mah biasana sok geus tiiseun. Kituna teh kabeh dieunakeun bae da tadina mah komo samemeh perang nepi kawan Ciisa teh sok aya bae jalma nu ngulamprang. Babakuna nu balik ti dayeuh. Ari sababna ti Cikeusik ka kota Praja Sukarame teh ngan 3 kilometer sasatna kauban keneh ku Kang Balai Kota. Mangkaning peranahna di sisi jalan gede anu pohara hirupna. Ku kareta mesin teh ngan sasiat delman jeung oplet sirikna teu unggal ngiceup aya bae nu balawiri. Jabati kitu dumeh kampung-kampung anu deukeut kadinya kayaning Cituhur jeung Raweuy kaitung pohara gegekna. Di Cituhur aya ajengan nu pohara kasohorna meh unggal peuting sok rame bae kunu Ujlah jeung Taswir. Ari di Raweuy cek nu heureuy teh mah mani Raweuy suling jeung kacapi. Dumeh urang dinya raresep kana tembang atuh kaharti lamun Cikeusik harita milu haneuteun teh. Pakasaban urang dinya salian ti tani jeung dagang kaketrikan teh rea pisan anu jadi pandai. Meh diunggal pipir bae aya gosali. Bedog Cikeusik kacida kamasyhurna dina zaman revolusi jeung gerilya. Urang dinya aya nu nempa pestol jeung bedil sagala diluluguan ku budak ngora kaluaran Sakola Teknik Jakarta Omon ngaranna. Ari ngaranna nu lengkap mah Abdurrahman, anak urang dinya kaitung cukup bedil atawa pestol buatan Omon. Najan henteu alus cara kaluaran pabrik Colt, BSA atawa Browning oge. Ari kudu bisaeun ngagunakeunana mah moal teu ngacongkeng lamun keuna teh. Sabada eureun gerilya Omon mah henteu turun ka dayeuh neangan pagawean, boh jadi pagawe nagara, boh dagang cara nulian, sumawana make jeung daek sosorobot ngalindih pagawe nu geus tetep tumetep teh. Tapi tetep bae di Cikeusik ngaluluguan urang dinya kana mandai modern. Ingetanana leutik-leutik ge hayang hirup macakal, rek diajar hirup ulah tina ladang buboroh. Pangarti ti sakola anu dina zaman jajahan memang geus lumrah sok diancokeun geusan pimodaleun jadi pagawe nagara. Ku Omon mah dina mangsa Indonesia geus merdika teh rek dijieun parabot hirup bebas. Pandai-pandai di Cikeusik, Raweuy jeung Cituhur kumanehna disarikatkeun dijieun koperasi. Hasilna mokaha oge nepi ka bisa ngirimkeun pacul sawatara ribu sabulan ka pentas, malah paku beusi kuda jeung peso panyadap karet mah geus sanggup nyaingan impor ti mancanagara. Hiji mangsa geus pukul 6 teh Omon masih keneh keretak-keretek di gosalina mendet-mendetkeun sawatara laci jeung lomari arsip koperasi. Para pagawena kabeh oge geus baralik sabab cenah sieun teu kaburu ngungsi ka dayeuh mun indit kaburitan teh keung ku beritna di Cikeusik mah bisi rabul manten urang leuweung.
Ditenjo paromana omon teh harita keur gumbira pisan atuh dasaha nu teu atoh koperasi Pandai Cikesik bisa ngasupan 5.000 pacul, 10.000 bedog, 3.000 baliung jeung rea-rea deui ka pamarentah. Dina minggu nu kaliwat teh nupang atoh-atohna domeh jawatan palajaran ngasupkeun pesenan rantai kapal nepi ka 100 km. Lain leutik-leutik pesenan pikeun Cikesik mah malah sanyana hari pesenan mah dihitung nomor 2 da nomor 1 mah domeh geus mimiti tembong kepercayaan pamarentah ka koperasina. Bari ngasupkeun ranggeyan kunci kana sakucalana, omon ngodok cetrekan trek nyeungeutkeun rokok kabungna. Jieun pamajikanana nyaot udud, mani peurembeun tak bawaning ku nikmat jigana. Tuluy ngonci panto Gosali ceg kana kareta mesin butut tutumpakanana unggal poe disebut butut teh lain heureuy. Pantesna teh kareta mesin kabuyutan ngan awahing hade ome jeung dumeh beusina besi samemeh perang. Antik-antik ge ditumpakanana mah ngeunah keneh. Memeh celak omon wakliuk tuluy tetanggahan bet ngadadak surser tara-tara tisasari diberean keung kawas-kawas bakal mendak cilaka atawa kareuwas anu pohara. Nah asa tisen teuing ieu ceuk omon ngomong sorangan. Meureun batur mah sararea geus ngungsi ka dayeuh. Ti barang Cikesik sok ditarajang ku gorombolan pangeusina sasat bahe ka dayeuh. Malah rea anu parindah ka dayeuhna. Lamun ti beurang di kampung teh rereana lalaki bae babakuna pandai-pandai teh. Ieu ge sawareh mah geus parindah ka Sukarame dibelaan ngadugdag unggal poe. Ku kitu teh mah saha anu teu sieun ku gorombolan Mustaqim anu pohara gangas jeung telengesna. Sakuliah priangan gigis kabeh ka Mustaqim mah. Tapi sanajan kitu sumawana anu ngan ukur nyaho samar-samar adalah anu kungsi di jorag jeung anu nyahoeun panyumputanana oge teu aya nu manieun bebeja ka polisi. Da sieuneun ku pamalasna. Atuh da ana males lain ngan ka anu ngabejakeun teh bae. Tapi sakampung eta diduruk jeung didereded teu ngahiding awewe atawa budak tara ieu make neangan atawa maluruh nu boga hadasna. Ari polisi ku sararea oge tangtu kaharti kumaha arek bisana tandang lamun teu aya pisan pangdeudel ti rakyat. Sasatna dihalang-halang jeung Mustaqimna disangkilungan. Tampolanna mah Mustaqim dikaler dibejakeun di kidul. Usung esang Mustaqim cek nurahwal teh mah diunggal panto ge aya magara teh jelema ukur baharewasan dipangkeng make aya bae nu nepikeun. Ari nu panghesena jabat sok dipindingan ku jalema rea nu sarieun teh domeh arang pisan aya nu terangeun ka beungeutna. Carek wiwilanganana lamun dina hiji mangsa amprok adu hareupan jeung kapala polisi teh acan puguh ditangkap. Lain ku sieun ngan ku henteu apal. Pangna kitu domeh Mustaqim teh bisaeun nyalindung di caangna. Anu terangeun ka manehna Bareto zaman jadi kapala Laskar Tohpati di Cirebon moal tenget meus-meus acan. Bareto mah zaman ngagerilya awakna kuru begang turuk kalotor pinuh kudaki buukna gimbal ngaringki liwat punduk kumis pacorok jeung janggot untun handap nu diharareup rogol balas tidak gor keur ngangseg. Ari ayeuna upamati panyumputanana turun ka dayeuh teh moal ieu aya nu nyangka kapala gorombolan. Kuno teterangan mah disangka kitu tah anggahota parlemen pagawe tinggi atawa sudagar gede ti anggangna. Kumaha teu rek kitu dangdan sing sarwa mahal buuk di polka make krim di jambul rintit cara robet micum. Kacamata model intelek udud sigaret mahal ari seri tembong huntu beres rata serta kerap mata kresep nenjo. Ditambah deui kuturun unggah mobil anu gilang herang. Saha nu rek ngira dedangkot gerombolan nomor jeung seri mobil tara ieu anggara sasatna ganti saban guluyur
ngantara make seri wewengkon nu diasupanana. Upamana bae asup KB moal make seri B, sup KD moal ngagunakeun D leos ka F tara make F jeung saterusna. Rebewes jeung nomor bewes palsu duka bogaheun sabaraha. Upama wawawuhan cadut teuing make ngaran Mustaqim di mana ayeuna nanyakeun pamatuhan ngamejakeun alamat teh disurupkeun kana seri mobilna. Dina keur make B teu euleum-euleum ngaku boga imah di menteng, lamun keur make F pokna teh boga pila di sindang laya. Cindakna mah Mustaqim teh kapala gorombolan anunya pinternya leueur tapi poh ragangasna. Galak alah batan maung onaman maehan jalma atawa sato teh kajurung kulapar jeung maehan teh eta bae saurang atawa hiji sakadar gesan eusi pujitna. Tapi ari Mustaqim mah sakalina ngagarong teh mani matak parongpong lembur. Dicaremkeun kabeh sakurnu kadeuleu mah. Kulantaran teu aya nu ngira teh atuh manehna pohara laluasana blas-blus ka ditu ka dieu teh lalajo ka gedong kasenian, acreg-acregan di pangdangsaan, dahar nginum di restoran, ka bioskop, kana resepsi, duka kumaha carana menang kartu undangan mah. Manehna teu kagok teuing ngomong ngawangkong jeung para gegeden, lamun perlu jas-jus basa Inggris atawa Walanda, manehna henteu ngawagu. Ari omon ka Mustaqim teh kungsi wawuh zaman di Jakarta, harita mah Batavia keneh ngaranna, omon di sakola teknik atanapi KWS sakolana. Mustaqim di Mulo, ari maratuh pada di kebon sirih sagang jadi kurajieun papanggih nepi ka wawuh ngan teu nepi ka dalit. Tah Mustaqim eta anu ayeuna ngagujrudkeun priangan teh. Mustaqim urut kepala gerilya Tohpati ayeuna jadi buron polisi. Make buruhan 5.000 rupiah pikeun bisa menangkeun hirup atawa paeh jeung buruhan 2.000 rupiah pikeun ajudanana. Omon ngaboseh kareta mesin butuh teh sahayuna pisan teu aya pesemon guragiru di jalan pohara ti iseunana. Imah-imah saparat jalan kabeh geus ngaringkeb, meureun urang dinya teh ti tadi keneh geus ngarungsi ka dayeuh. Nenjo kaayaan serupa kitu dina hatena omon. Nanya maneh, pira ku urang Indonesia anu geus merdeka kudu saumur-umur hirup di gimreung ka sieun. Kumaha akalna sangkan keamanan jeung kakertaan bisa pulih deui. Aing pribadi dibelaan unggal poe ngadugdag ti imah kapagawean, da anak pamajikan geus teu kadugaeun matuh dicikeusik, imah kakaraan geus menang bibirintik, dibelaan kurucile kentel pejit, bet teu dieusian, da sieun jol gorombolan. Ih, bet naha jadi kieu nagara teh, di mana nyokona kasalahan. Sabot kerembang loh kitu teu karasa deui omon ngabosehna geus nepi ka jalan cagak, aya meureun 100 lengkah deui mah kana cacagak jalan. Ari nenjo kaharep bet aya amakarna mikreuh kundang iteuk mentas jalan, duka rekamana aki pangsiun teh da sasarina mah tara liar. Aki-aki hormateun pisan amakarna teh dipikolot ku salalembur. Dengen-dengen ngungsi ka dayeuh teh amakarta mah tetep bae di lembur, teu milu gempeur, teu milu kawer, basana ge ama geus pasrah kanu kagungan, ngarumasyakeun geus kolot, ungkah angkrih geus teu kaduga, ama mah hirup di nuhun paeh dirampes. Nya geus kurang deuleu, nya geus kurang denge, tokroh-tokroh mentas jalan ari teu beulah ditu aya mobil weutuh gilap, lumpatna mengpengan. Kawasna domeh sakitu ti iseunana supir asa laluasa teu aya kakagok, turub-turub henteu nyangka yen aki-aki rek ngadadak motong liliwatan. Nenjo picilakaeun kitu omon gogorowokan, "Ama, kasisi, ama, kasisi." Tapi tariking balai takdir teu beunang dipungkir, harita geus nepi ka titis tulis amakarna sesepuh lembur kudu puput umur. Barang jeung riasna kikipi ngakerel jasad kolot nu geus ropoh, supir nyoba ngagentak ngerem mobil.
Meninga gerit mata kelinu ngadengena. Reg mobil teh eureun. Beneran pisan Omon. Saliwatan katenjo bemper jeung radiator parenyon meuesan sarta getih ucrat acret dina bagian hareupna. Omon ngapabetkeun kareta mesin bututna niatna rek ngudag mayit tukangan mobil tapi teu kanyahoan deui. Nyupiran teh rikat tuturbun ngajawang Omon bari nodongkeun pistol. Ngomongna heuras pisan. Ngajodog sia. Lamun obah di pistol ku aing. Luas kedua kutilu Omon sirikna teu ngarumpuyuk ari tanggah ngadeuleu beungeut nu dodong bat Mustaqim atuh kabur pangacian teh lain heureuy. Barang padeuleu-deuleu beungeut kitu Mustaqim mundur salengkah bari neuteup kana beungeut Omon bangun asa-asa. Hadena beungeut Omon harita kalotor kawantu sajolna ti Gosali turug-turug kumis jeung godeg rarogok geus saminggu teu kaburu dikurun. Mustaqim nanya cara nu ngagebah. Nyaho sia ka aing? Cek syariatna mah bawaning ku sieun tapi hakikatna ku pitulung nu maha asih. Omon teh gugup. Dina gugupna bet ngabohong. Terang bapak. Tepanggen nembe ayeuna. Ampun bapak. Abdi nyuhunkeun dihirupan. Mustaqim maju deui. Syukur ari teh nyaho mah. Rarasan teh asa geus papanggih jeung sia. Leuh lamun seug Omon ngaku geus wawuh moal henteu dor di pistol dumeh Mustaqim asa kaprogo. Ya deuleu, ceuk Mustaqim bari nompokeun pistol kana beungeut. Bisi sia teh nyaho, aing teh gegeden. Kituna mah nya jiga nya ginding nya boga daweung. Lamun sia loba carita, boka polisi boka sabae, nyawa sia paragat. Aing moal nanya, nah sia wawuh atawa henteu tuh kamangkeluk nu kageleng teh. Tapi sia teh meunang nyamperkeun. Sia kudu pura-pura teh nyaho bae. Balik ka imah. Tuluy balem seumur hirup. Arti? Sumohon bapak. Sumohon. Sabot kitu ti tukangan mobil aya nu nyamperkeun lalaki gending malah asa gending kaleuwihan pasemona bengis aya saripi kangewaeun. Si horeng tadi barang mobil reg oge eureun eta si bengis teh gewa tuturubun nenjoan nu kageleng lain maksud hade tapi lamun acan paeh rek dipindo digeleng deui ngarah teu bisaeun papanjangan. Bari ngajebeng si bengis teh ngomong ka Mustaqim, modar sapisan aki-aki nu tunjung teh geus moal mata papanjangan. Iya ya mang kalau kana nyahoan geuning moal diperenkeun. Ngadenge omongan si bengis kitu Omon mani asa geus teu pejitan awahing kuasa dor. Moal teu manusa pantaran kitu anu sok main dor host teh. Brak Omon tepak deku bari acong-acongan nyembah. Ampun bapak, ampun neudah hirup. Bapak neudah hirup. Abdi moal rea omong asal dihirupan. Sing hawatos ka anak pamajikan abdi bapak. Si bengis teh ngomong bari nyiduh kana beungeut Omon. Teu disintrek-sintrek acan, si abot babaung, eueuh teuing pucus. Diciduhan beungeut jeung disebut babaung hate Omon nyedet asa direrab bawaning panas. Ngan sagabrug-gabrugkeun rek ngarontok, paeh hirup kumabehna tapi kaburu eling yen peta kitu teh. Nilik syariat harita mah mubadir. Dina hate leutikna Omon ngajarit ka Allah, ka para rasul jeung para luluhurna. Keun, entong diperenkeun kieu bari. Manusa cara kayeup kieu mah moal matak bahaya. Ayeuna mah, hei sia. Bari nejeh ku irung sapatu kana cangkeng. Ayo bersihan mobil aing. Tuh. Cai disusukan. Lama-lama eta tah anduk nu dipake beubeur beheung si laing. Omon ngalaan anduk nu dipake beubeur beheungna cara ilaharna masmis jeung stoker atawa pagawe bengkel geuning sok aya nu ngabeubeurkeun anduk kana beheung jeroeun ka mejana. Mobil ku Omon diberasihan nu kapacretan getih bagian hareupna. Sabot ngaberasihan mobil Omon ngadenge Mustaqim ngomong basa Walanda ka si bengis. Kawasna nu matak ngomong basa Walanda teh maksudna supaya Omon henteu ngaretieun dumeh panyangkana eta budak kampung kuleuheu nu bangun teh aya kabisa teh budak kampung pohara bodona. Saha nu nyangka di pelebah dinya aya wadalan KWS barang pake gareuleuh kitu.
Nu ngaromong teh lamun disinggetkeun mah hareutina mah Mustaqim rek nyupiran mobil ka bengkel siap dumeh di dinya mah nepi ka pukul 8 peting oge sok aya bae montir atawa pagawe liana diasongan Rp1.000 oge moal teu daekeun ngomean bemper jeung irung mobil nepi ka peuting asal beres ongkos teu sakumaha ari karuksakan teh mah ngan lamun teu gobat diomean atawa diganti polisi tangtu curiga. Ari si bengis kudu ngukuntit omon serta nalingakeun supaya omon ulah kaluar ti imahna sing bisa bae salundang salindung jeung api-api namah tapi pacuan milu asup ka imahna sabab bisi kebenaran aya nu nyemah ka omon bisi matak geruh komo lamun nu datangna apaleun mah ka si Jalil si horeng eta teh ajudan Jalil malah ajudannya lagojo tangtu matak gujrud pukul 8 Jalil kudu datang ka bengkel mobil siap mobil ge meureun geus nepi ka wayah kitu mah ari pangna henteu diperenkeun harita omon teh nu di imah tangtu leungiteun ana leungiteun bisi harita bebeja ka polisi atawa aya nu deung nyusulan atuh meureun guyur ana geus guyur polisi oge tangtu nohagaan jagaanana mangkaning apan peuting eta pukul 23 arek ngajorag nu baleunghar di warung Hasem. Barudak mah geus nungtutan ti sore keneh arabus duaan ka ditu. Lamun polisi kaburu nohagaan jagaanana boh di jero kota boh di luarna henteu mustahil aya barudak anu katewak atuh metak acak-acakan programa. Sakur nu diomongkeun ku eta dua penjahat komon tetela ka Bandungan kabeh sarta geus kacangreud dina hate omon pura-pura nu teu ngarti bae. Satuluyna ku Mustaqim diatur kieu kareta mesin omon bana duanana dikempesan omon kapaksa ngicelik nungtun kareta mesin rada anggang kira sakatepina ku pelor pistol Jalil nuturkeun jadi nu narenjo teh ngira anu lempang patutur-tutur kabeneran bae moal aya nu curiga pokona mah supaya omon ulah aya kasempetan bebeja ka polisi nepi ka pukul 8 engke tetulus ka restoran moal jadi wanci harieum beungeut omon kakara datang ka imahna rada beh luar kota nyimpang saeutik ka jalan nu tiiseun sabot kitu teh ari si bengis mah gawenangan kutuk gendang bae dumeh tadi nama rek lalajo Samson and Delila geus meunang midang satakar tanaga angkanan teh memeh ka warung Hasem lalajo heula di dayeuh tas lalajo dalahar di restoran geus sagala salse kakara ka warung Hasem barudak di ditu moal wakat tandang lamun tacan aya komando ari ayeuna ka Samson Mustaqim ngadius dina mobil ngajugjug bengkel siap. Kajadian sakitu rongkahna di jalan cagak nepi ka omon datang ka imahna teh tacan aya nu terangeun bawaning ku tiiseun ku Mustaqim geus dihitung yen omon moal waningan bebeja sarta moal waningan ngajurungan nulian bebeja ka polisi. Boro-boro kakara pantaran Mustaqim dalah jelema nu leuwih beunta oge geus kauntup moal aya nu wani dijaga jeung dikukuntit soteh sakadar ngarah yakin bae yen peuting eta omon henteu bebeja. Nenjo omon datang onah pamajikanana menit caweh wer ngaeh-ngaeh magar teh pohara ka memelanganana dumeh geus liwat waktu acan jol keneh bae bisi kumaha onam. Salakina maksakeun maneh seuri nyumputkeun rasa anu keur pohara tagayurna ngarah pondok dijawab bae mereskeun heula buku koperasi jeung ban kareta mesin dumadakan karempes kapaksa nikreuh. Eta sola oge geuning peura jeung naha pias-pias teuing ceuk onah bari rada ratug angeunna. Teu kieu-kieu da walon omon peura mah rea teuing udud ari pias atuh da capek ngagugusur kareta mesin ti Cikeusik ka dieu teh nu teu biasa mah matak robah jalan getih. Pamajikan dijawab begitu teh asa punah teu tuluy papanjangan. Omon sabisa-bisa nyumputkeun rasa hatena jeung ngabunian pangalamanana ka pamajikanana. Maksud mah sangka nu di imah teu reuwas bisi jadi mata kana kawarasanana mangkane apan pangnanggung si oge awahing ku gede kasion. Geus cucul-cucul leos ka tukang karepna
samemeh mandi rek numuskeun kesang heula di handapeun gedang awas ka jalan. Lamun keur caang mah ari harita ngan ukur samar-samar nenjo anu ngabelegedeg pentaseun jalan handapeun johar moal teu si Jalil keur ngintip. Sedet hate omon panas inget tadi waktu di Ciduhan banget yang disebut babaung pudik-dik bijil nafsu ras kana harga dirina. Nah asana teh ngalaman dihina kabina-bina teuing. Ras inget kana ngagalaksak gorombolan Mustaqim karayat nu tanpa dosa nyusahkeun jeung ngariweuhkeunana ka polisi. Si Mustaqim jeung si Jalil nepi ka ditarohkeun kana duit mangrebu-rebu rupiah. Lamun aya nu menangkeun hirup atawa paeh saking kunaon breh katenjo ku panon batin omon rakyat nu teu tuah teu dosa teu wawuh-wawuheun acan ka Mustaqim jeung gorombolan bet didereded dilekek cara kambe imahna didurukan raja kayana dirampasan mojang-mojangna dihina. Tur ari si Mustaqim mah senang-senang guguluyuran dina mobil herang ngaraja dewek. Nyawa papada manusia dimumurah direken cara kalaleur atawa kareungit bae. Keamanan diabut-abut nepi ka jalma sababaraha desa kudu ungkrah angkrih ngungsi neangan kasalametan. Urang lembur hirup dirungrung kabingung, urang desa dirajah ku kasusahan, ricau gimreung ku kasion. Piraku rakyat Indonesia merdeka kudu kitu hirupna, piraku eta kabeh alatan ti jalma saurang si Mustaqim alias Mang Losin-losin ngaran dipikagigis ku sapriangan. Jelema satangkarak tanah Sunda nepi ka teu aya nu wani nurunan pantaran si Mustaqim. Geus eueuh pisan lalaki Sunda teh. Nah asa kabina-bina teuing. Piraku si Mustaqim teu aya apesna. Piraku nepi ka kiamat rek unggul bae, rek jaya bae. Arwah amakarna jalma soleh tur dipikolot ku tilu desa katus sawatara puluh terkadang ratus-ratus deui jalma saleh cara kitu. Piraku teu ngauban, piraku teu ridho lamun urang bener-bener niat numpas kajahatan anu dumunung dina jasad Mustaqim. Ulah ari haja-haja niat ngabasmi jenis manusia mah niat soteh numpes jajahatna jeung deui pangeran mah taranang geui ti bongkokna. Kudu aya nu wani teh, wani yang hareupan Mustaqim katut gerombolanana eta cenah bisa jadi urang jadi wadal pelor itu. Kumaha behna bae ceuk kolot ge paeh jeung hirup mah lain urusan manusia anging kersaning Allah. Jeung bejana ceuk para aripin najan pelor ting borobot pedang ting sulagrang oge ari henteu dikeresakeun ku Rabbul Alamin mah moal jadi malakal maut. Ari paeh teh geus ditangtukeun mangsana geus dipastikeun ajalna jangjina kudu paeh ku pelor mah henteu kudu urang nu nyamperkeun badil tangtu pelor nu ngudag urang. Jeung deui asa kuhina asa kunista hirup nyangkilungan jalma jahat. Hate omon henteu mikeun henteu merehan geusan sailon jeung jalma-jalma doraka rasa kamanusaanana rasa keadilanana rasa bebeneranana adug-adugan amuk-amukan nolak geusan ngabobodo dirina ngabobodo anak pamajikan ngabobodo rakyat anu katalangsara ngabobodo polisi nu dililieur diriripuh ku gorombolan ngabobodo keadilan anu diperkosa ku pirusa teu daekeun teu hayangeun omon nukang nonggong kaki benara. Jalma jahat kudu misti teu kaci teu meunang hukuman anu saimbang jeung dosana. Kitu ceuk rasa adil, kitu ceuk sara, kitu ceuk nagara, kitu ceuk hitungan nasehat. Ari ieu manehna omon kudu ngilungan, kudu sapongkol jeung durjana, kudu ngencarkeun jelema jahat tina jerat polisi, kudu nuruban dosana tina adil-adilan Sang Dharma. Moal henteu. Tinimbang saumur hirup kudu ngarasa dosa ka rakyat jeung ka Sang Maha Adil ku mindingan dosa Mustaqim. Lamun perlu teu naon paeh ngabelaan bener jeung adil tinimbang saumur gumular kudu rerenjagan gegebegan ingat kana dosana ngaleupaskeun si jahat si doraka kajeun pondok umur dina kasugemaan. Dipikir-pikir mah betna make kudu sieun ari geus nepi kana mistina mah engke paeh ayeuna paeh.
Hate Omon beki gilig beki bulet tekadna kalah kumaha ge rek bebeja ka polisi mengpeung nu rek ditangkep na bongoh tur balangah. Gura-giru Omon mandi kabingung jeung kabangreng teh bet kawas nu kabawa palid ku cai pamandian barang jeung tiisna awak. Pikirna oge jadi tentrem tur pangger deui henteu marungkawut cara tadi jeung aneh. Papa Daning boga karep ngabejakeun Mustaqim ka polisi teh atena bari sadrah lain kajurung ku niat melespati batur. Lain kajurung ku niat melespati batur salemburna atawa niat nyerakakeun diri Mustaqim tapi nawaituna teu kurang teu leuwih darma nyiar keadilan jeung kajurung ku hayang dumedel sasiereun sabeunyereun ngamankeun jeung ngertakeun nagara Indonesia kitu ge sakadar nu kadada kaduga ku tenaga pantaranana. Tas mandi gesat gesut dangdan dahar ge rurusuhan tapi ari pesemon mah tetep ayem geus dahar pok ngomong ka Ona. Akang rek nyerang heula ka parapatan meuli ududeun sakedeung. Tong lila keung walon Ona bari merenan urut dahar. Moal pila kadar ge ka parapatan tembala salakina ngomongna kitu teh bari ngarawel siku-siku tina galar ngan sakolepat pisan teu katenjeun ku Ona nu keur nonggong ka lebah galar. Pakarang dikulabetkeun kana pigelang ngarah bunyi jut turun ti golodog tukang kuliwad ka pipir mapai tilu imah jol kaburuan armadi tukang minatu imahna rada nyingsal jeung edasna ku paroek jeung cara kueum lebah dinya teh. Ku kitu ku kieu Omon geus taki-taki lamun si Oah datang nyamperkeun arek dagdagan dilawan keun bae mawa pistol ge ngewa da. Duka kumaha peta-petana si Jalil ngintip teu aya nu bisa nerangkeun duka ngahaja nangtungna lebah dinya dumeh poek tapi awas ka lebah panto pakarangan Omon. Duka keur kabeneran bae sanajan poek ari beleg-begna jelema jeung barang-barang nu gelede tur ti kadeuketan mah harita awas. Teu sidik soteh kana beungeut. Kulantaran poek teh boh Omon boh Jalil terang-terang geus adu hareupan bae bedana teh ari Omon mah apal ka sila gojo ajudan Jalil teh tapi seolah mah teu tengeteun da tadi mah pas sore Omon teh papakean parenti digawe ari ayeuna mah di samping poleng di baju payama belang jeung leumpangna ajeg da teu nyorong kareta mesin. Turug-turug jabati poek teh teu dikira yen Omon bakal torojol ti lebah dinya najan teu sidik. Tapi katangen ragamangna Jalil jiga rek aya nu dikodok tina pesak calana bari nanya ka si Omon. Katambahan ku apal kana sorana nu rebek Omon teu samar deui yen nu dihareupeunana teh Jalil moal teu rek ngodok pistol atuh teu antap warah deui siku-siku anu dicakel ku Omon teh sakiceup geus dipetakeun dipake ngagebug pepeuteyan anu keur ngaragamang. Memeh Jalil bisa ngerepeng jeung ngagero hulu siku-siku teh geus mindo ngajebrod maksud Omon rek nenggel babatok tapi lantaran poek ana habek teh luhureun palipisan puguh bae nu diheuneu teh ngabangkieung rek rubuh. Siku-siku dihembatkeun deui sataker tanaga kana tuur maksudna mah ari kena bet kana tulang bincurang menit tetela sorana kadenge sada tulang pepeus dipek-prek geus ngagoler ngan sajorelat ku Omon dirontok didengkek hariguna bari dicekek bisi gegeroan. Dina samar-samar kasinaran ku sorot bentang-bentang nu baranang katara mata Jalil teh mendelik cerot ku Omon diciduhan cerot deui lebah sungutna nu calangap bari ngalel kulapes jelema jangkung gede teh ngulapes lir guguling kurang kapuk. Omon pandai nu unggal poe ngangkatan besi jeung ngulangkeun gaganden ditambah hatam guguruna di Abah Dartam. Saehu pencanu kasohor nilepan Jalil teh bisaeun reres dina jero 2 menit. Sanggeus eusi pesakna dipindah-pindahkeun kabeh kana saku Omon bisi aya perluna engke regayang anu kapaehan teh dipanggul teu empes-empes dibawa kana tihang pamoean minatu. Sungutna dicalangapkeun heula pek dicocokan ku sapu tangan kap dibekam ku dasina meunang aja ngalaan heula tina beuheung Jalil. Atuh najan eling tina kapaehanana oge Jalil teh moal biseun gegeroan berat
berat omon ngeureut tambang pamoean reketak nu ngaleh-leh teh di banda ditalikungkeun kana tihang pamoean. Geus diciduhan bangetna sakali deui ngewa atuh da tadi keur sore make nyiduhan jeung nyebut babaung kakara omon sugema leos anu ditampalung teh ditinggalkeun omon ngagidig ka kantor polisi. Harita di kantor polisi keur paciweuh ngatur jalma dumeh kalaporan yen di jalan Cagak aya aki-aki kageleng mobil teu kanyahoan saha-sahana jeung mobil mana nu ngagelengna. Atuh omon datang teh kabeneran pisan derek-dek ku omon diterangkeun ka polisi sapamanggihna. Malah eusi pesak Jalil oge harita diudulkeun pikeun bukti. Dipasrahkeun katut pestol-pestolna. Di antara eusi pesakna teh aya sawatara rebewes jeung nomor bewes palsu katut sawatara dokumen anu pikeun polisi kacida parentingna. Ngadenge laporan omon jeung nenjo bukti-bukti tina pesak si Jalil, kepala polisi teh ngan sirikna henteu luncat tina korsina bawaning ku atoh. Manehna nangtung bari nepakan punduk omon sarta hari wes-wes. Tah geuning aya jalma anu waniun ngalaporkeun si Mustaqim teh. Syukur ayeuna keneh urang tandang. Kalawan pamenta omon anu pohara sangetna jeung memang katimbang aya perluna pikeun nuduhkeun jalmana, omon ku polisi meunang milu jeung anu rek narangkap. Kapala polisi teh ari pangawakanana mah kaitung leutik tapi tetela gede wawanena tur pohara cakepna pikeun ngapalaan pasukan. Harita bari haharewosan ka sawatara urang bawahanana mere parentah jeung instruksi kudu kieu kudu kitu. Geus salse brul 3 truk pinuh ku polisi kaluar ti tangsi. Anu satruk ngajugjug ka bengkel siap ari nu dua deui ka warung Haseum rek ningkel barudak Mustaqim anu rek ngagedor haji-haji baleunghar tea di ditu. Sawatara jam ti harita di rumah sakit para dokter jeung para juru rawat keur paciweuh nguruskeun hiji mayit jeung 2 anu tatu parna. Mayit teh keur hirupna teh amakarna teh nu keur sore kageleng ku mobil Mustaqim ari anu parna nu saurang mah remuk pepeteuyanana jeung bincurangna, saurang deui mah tulang kengkerangna kabedil pelor tembus tina walikat nu raheutna keur engkak-engkakan sakarat awal. Anu remuk bincurangna teh ku urang ge kajudi moal saha deui jabati si Jalil anu dirogah laku omon dumeh arek mestol teh. Kaayaanana pohara ripuhna najan dibisana oge katulungan nyawana hirupna tangtu tanpa daksa. Nya kengkongnya pincang. Ari nu kabedil kengkerangna nyaeta Mustaqim ngasaan pelor karaben polisi waktu digerebeg di bengkel siap. Keur arek ditangkepna kungsi ngalawan nepi ka kapaksa polisi silih bedil sakedeung tapi lantaran dikepung ti opat madhab masing sakumaha tetek kadanana oge teu burung benang dibedil keur waktu kokorondangan di antara tumpukan besi rorombotan gigireun bengkel mobil. Najan para dokter sakabeh pola usaha hayang nulungan nyawa Mustaqim dumeh engke perlu dipenta kateranganana anu patali jeung gorombolanana, tapi kawasna geus nepi ka ajalna sabada ngalaman sakarat anu pohara nyerina sababaraha jam akhirna si Mustaqim paeh dina labutan kadorakaan di rumah sakit. Ngan si Jalil anu samar-samar keneh teh boa menyat boa henteu. Isukna rebun-rebun keneh oge didayeuh geus genjleung dumeh polisi anu ngabereg barudak Mustaqim ka warung Haseum teh baralik mawa sababaraha babandan jeung mayit. Tina dokumen-dokumen anu kapanggih dina kantong Jalil jeung Mustaqim polisi meunang katerangan anu eces pisan bab gorombolan Mustaqim teh. Turug-turug rakyat ge ayeuna mah timbul wawanena lain bae daek ngabeja-bejakeun kaayaan usung esangna tapi malah urang cikeusik mah rea anu kalawan karep sorangan milu ngasruk jeung polisi ngepung barudak jenatna si Mustaqim. Sabulan ti harita digosali omon aya upacara diluuhan ku para gageden sipil, militer, jeung polisi. Harita teh masrahkeun buruhan teh Rp5.000 jeung Rp2.000 ti pamarentah ka omon bari ngedalkeun rasa nuhun. Bari cuma limba omon nampanan amplop tina leungeun Gubernur Jawa Barat dina ngajawabna biantara
Teu panjang-panjangan ukur nyebutkeun nuhun jeung nerangkeun yen wani sarta daek ngalaporkeun mustaqim katut gerombolanana soteh lain pamrih buruhan. Ieu mah ngan ngingetkeun rakyat anu mangrebu-rebu sina tentrem sina jongjon ulah hirup ngagugulung kasieun jeung karempan. Rakyat kudu bisa hirup cara di nagara anu merdeka tur aman sentosa. Duit anu Rp7.000 ku omon terek digunakeun gesan kabengharan pribadi tapi kalawan minta disaksian kuno hadir. Eta duit teh arek dipake modal bank injeman koperasi Pandai di sadesa Cikesik pikeun ngaganjel-ganjel Pandai anu modalna laleutik. Ti samet harita Cikesik sawewengkonna jadi aman berkah wawanen omon anu embung nyang kilungan jama jahat. Tama cenah ya pamiarsa. Ya mah aduh pejuang pentennya omon di dia mah sanes omon-omon nu zaman ayeuna pamiarsanya. Aduh kacapangan jadi cenah eta mah omon-omon we. Sakitu pamiarsa anu tiasa kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.